Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna teh bade ngajelaskeun neraka jeung naon jeung surga. Anu mana ieu neraka jeung surga teh ku Allah Subhanahu wa taala sinareng ku rasulna parantos diinformasikeun ayana. Jadi orang wajib percaya bahwa ayana neraka jeung ayana surga. Ari neraka teh naon? Neraka teh cek bahasa urang mah seuneu. Naon cenah? Seuneu. Api upami cek istilah mah neraka teh darul adab. Terang darul adab lain darul huda. Tapi naon cenah? Darul adab. Naon ari darul adab? Ku ain darul azab. Ku za darul azab. Darul azab teh hartina teh tempat siksaan, lembur siksaan. Jadi tempatna siksaan, lemburna siksaan adalah neraka. Cek istilah teh kitu nya. Sadayana neraka teh aya 7 tingkatan, cek dalil nakli. Kenging nukil tina Al-Qur'an. Mana anu 7 tingkatan teh? Hiji neraka jahanam. Siksaan keur saha teh Alki? Neraka jahanam. Neraka jahanam mah siksaan pikeun jalma mukmin anu fasik. Jadi jalma mukmin nu iman tapi osok ngalakonan dosa gede teu kabur tobat. Osok ngalakonan dosa tapi iman keneh teu kabur naon tobat. Da eta pitempateun siksaanana teh dina naon jalma mukmin nu kitu teh? Dina neraka jahanam. Oke, lamun tos beres disiksa mah bakal hanyat ka surga mukmin setiap mukmin mah. Paham? Alki. Disiksana eta teh sesuai naon? Sesuai dosa. Mohon. Mohon sesuai dosa-dosana seueur meureun lami parah disiksana makin pedih gitu lamun agak seueur dosana mah. 2 aya neraka lado. Neraka naon? Lado. Keur saha ieu neraka lado? Neraka lado mah siksaan pikeun Yahudi anu radikal. Yahudi anu radikal dina neraka lado. Nu katilu aya neraka hutomah. Pitempateun saha ieu neraka hutomah? Siksaan pikeun orang Nasrani anu syirik. Nasrani anu syirikna. Nu kaopat aya neraka sair. Keur saha ieu neraka sair mah siksaan pikeun tempat sobiin ti Yahudi. Jadi orang Yahudi aya golongan sabiin ti Yahudi teh. Tah, sobiin ti golongan Yahudi dina neraka sair disiksana teh. Teras nomor kalimanya. Kalima aya neraka sakor. Neraka sakor mah pikeun agama Majusi, siksaan pikeun orang Majusi. Orang Majusi teh jalmi anu penyembah api asana mah, mun teu salah mah, Majusi. Kagenep aya neraka Jahim, lain neraka Juhim, tapi neraka naon? Jahim. Siksaan keur saha neraka Jahim? Siksaan pikeun penyembah berhala. Nu katujuh terakhir aya neraka Hawiyah. Keur saha neraka Hawiyah? Siksaan keur jalma munafik. Jadi panghanapna neraka Hawiyah. Saha munafik teh? Munafik teh jalma anu ngaku iman ka Allah di mana-mana pangih jeung jalma nu iman, tapi dina nalika papangih jeung jalma-jalma kafir manehanana ngomong kieu, naon da kuring mah ngaku iman ka Allah teh bobohongan sabenerna mah kuring mah teu iman ka Allah teh. Tah eta jalma nu kitu teh jalma innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kitu.